Nah, salianti eta dina maulud teh sok aya ngabersihan-bersihan alat geuning. Oh, alatnya. Kumaha tah ka Memang bawa tidak anu ngaroga alat. Margi ieu budak teh gaduh tanda kanabian. Pergaulan atau nabi rupina teh bagian tina pendidikan lingkungan tetap selalu di susuan kudu saya eta. Samsud Daulah lah terlepatnya. Turki Utsmani mah kan Salahuddin teh di Turki Utsmani kan ya. Salahuddin. Mohon Di Bisna eta kan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh. Mohon. Rupina istilah muludan mah Mauludan aya nu nyebat maulid, aya nu nyebat mauludnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Trampes. Ya, penak deui dina acara Wangkong Sunda SPM Radio. Hari SPM teh naon? Suara Pendidikan Merdeka nu dipancarluaskeun ti SMA Negeri Hiji Cijeruk atawa dina radio di 107,7 FM. Alhamdulillah dina danget ieu simkuring sareng Ki Agus masih dipaparin nikmat tiasa ngarenghapnya, tiasa midang deui, tiasa ngadugikeun materi-materi atawa bahasan-bahasan anu ngagunakeun bahasa Sunda patali sareng kaislaman. Simkuring ngahaturkeun nuhun ka anu nonton berennya anu sok manco dina ieu podcast. Telangkung eta mah bade like atau subscribe mah mangga teh. Kitu dina dinten ieu teh urang teh ngabahasna teh ngabahas muludan. Muludan orang Sunda mah nyebutna muludan. Aya nu nyebat muludan, aya nu nyebat maulid, aya nu nyebat mauludnya. Nah, kumaha sih muludan teh tina kacamata Ki Agus, Ki Guru dina ieu hal dumasar kana dasar-dasar anu dipikawaruhna. Mangga Ki Guru pikeun dikawitan. Hatur nuhun Ki Sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Tipayun urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu ka urang parantos masihan rupi-rupi nikmat anu teu kaetang jumlahna. Di antawisna nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan sareng nikmat sehat. Sholawat sareng salam mugi angger ngocor ka junjunan urang Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut keluargana, sahabatna, tabi'in, tabi'in, oge urang sadayana mugia kenging syafaat ti anjeunna nu mawi kitu dina sasi-sasi ieu, dina waktu-waktu ieu kaum muslimin di saantero dunia parantos sareng eukeur nuju ngeling-ngeling atanapi memperingati anu disebut muludan. Muludan. Satu acana urang ngabahas muludan, urang sistematika heula dina ieu pembahasan. Nu kahiji sejarah. Nu kadua tugas Rasulullah. Nu katilu salaku panutup nyaeta warisan atau napi implikasi atau napi naon anu ku urang kedah di damel gitu eta. Dan paling penting. Siap. Nah,
Muludan eta istilah Sunda. Oh gitu. Ya, istilah Sunda. Mohon. Tapi memang asalnya tina bahasa Arab. Oh. Tina walada teh nya fiil madi. Mohon. Terus janten maulid. Maulid teh masdar. Masdar gitu. Jadi hartina maulid mah langkung kana dinten atau napi waktos sareng tempat kelahiran. Oh gitu. Gitu. Maulid. Upami maulud. Tah, maulud mah berarti segatna atau lebih bentuk nate objeknya. Objek gitu nya atau napi objeknya disebutna isim maf'ul. Isim maf'ul anu hartosna teh anu dilahirkeunana. Oh. Jadi bendana gitu. Ka Nabi Muhammad. Bayina ya. Oh ka orokna. Nah, ka orokna gitu. Jadi ka jenisna ya teh Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh. Tah. Rupina istilah mauludan mah caket-caket langkung kana maulud. Jadi mauludan gitu, sanes maulid gitu. Tah eta. Terus sahsi nu ngawitan nya. Nu ngawitan ieu ngayakeun pangeling-eling ieu gitu nya. Tadi atas gramatikalnya ya maulud. Gitu. Langkung cocok maulud gitu karena gitu. Lebih mengacu karena personal gitu. Karena Nabi Muhammad sanes karena poe atau tempat nah, gitu. Tempat gitu. Oke, siap. Bangga. Saha sih anu ngawitan gitu nya. Aya nu nyebatkeun oge Sulh Al-Ayyubi. Aya nu nyebatkeun kitu. Aya nu nyebatkeun oge ti Bani Fatimiyah. Bani Fatimiyah teh ti golongan Syiah. Golongan Syiah anu Fatimiyah ieu berjasa ngabangun kota Kairo. Sareng Universitas Al-Azhar. Fatimiyah teh nu istrina sanes. Jadi Sayyidina Ali sanes Bani Fatimiyah teh. Rupina tidinya ari isim nama tapi da benten kurun. Oh benten kurun gitu. Janten saatosna Rasulullah pupus diteraskan ke Khulafaur Rasyidin opat ya. Sedina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lajeng Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lajeng Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, lajeng Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tah diteraskeun tinggal witan eta mah tos mulai teh aya kerajaan. Ataupun dinasti nu sebat Bani Umayyah. Bani Umayyah teh kan perintisna nyaeta Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, putrana Abu Sufyan. Da sareng eta oge Muawiyah teh sekretaris Nabi. Salah saja sekretaris Nabi. Oh, hari teh Muawiyah teh. Muawiyah teh gitu. Muawiyah ieu teh mengkudeta Qobdetet. Ka saha? Ka Sayyidina Ali. Oh, nu melakukan pembunuhan teh. Qobdetet gitu ya, mengambil kekuasaan gitu. Jadinya aya peran Amr bin As. Terus Bani Umayyah lajeng Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah terus Bani Mamluk terus Bani Fatimiyah. Terus namanya Turki Utsmani. Fatimiyah teh satacan Turki Utsmani. Berarti Turki Utsmani mah kan Salahuddin teh di Turki Utsmani kan ya? Salahuddin. Mohon. Terus budak Utsmani ge seueur. Gitu. Tah kemudian atau salajengna urang bahas oge. Tah eta teh kumaha tanu Bani Fatimiyah teh kemungkinan memang ti Fatimah. Mohon ti Fatimah. Kan berarti ti naon Hasan Husein. Klan teh Hasan Husein ya, ti klan Hasan Husein ngadamel namina teh pemerintahan atau imperium dan disebut keturunan Fatimiyah jadi Bani Fatimiyah. Nah gitu. Eta anu pertama salah sajina. Lajeng oge aya oge anu ti kalangan Sunni. Kalangan Sunni tadi mah si anu Sunni. Sunni oge aya nyata Samsud Daulah lamun telepatnya. Eta oge anu ngayakeun Maulud atau Maulid ya gitu. Mauludnya. Nah, tapi pikeun urang urang papai heula eta. Urang papai heula, urang manakib heula. Salah silah eta napi silsilah. Rasulullah urang. Nah gitu. Karena seueur oge
di antawis kaum muslimin sareng muslimat Mohon. komo orang Sunda namanya Mohon. boro-boro karena kait siwur Mohon. bau ge kadang-kadang uyut ge kadang-kadang tak apaleun. Uyut apa? Nah, Pas gitu. binpulan lah. Nah, binpulan gitu. Kayaknya urang Hadiah teh gitu. Nah, urang papai kisutan kayaknya. Mohon kemana? Sah sih jujutana Kang Nabi Muhammad SAW teh gitu ya. Mohon. Nah, upaya urang narik ka luhur heula Kang Nabi Muhammad teh dibabarkeun dina abad ka-7. Mohon. Abad ka-6 selesai mah 571 Masehi. 571 Masehi nya. Berarti abad ka-6. Abad ke-6. Nah, di mana di kota Mekah. Ya. Nah, Ari Ramana Mohon. nyaeta Abdullah. Ya. Abdullah. Ari ibuna nyaeta Sayyidah Aminah. Oh, Sayyidah Aminah nya. Nah, nah, Abdullah teh putrana Abdul Muthalib. Mohon. Nah, Abdul Muthalib teh putrana Hasim. Nah, Hasim teh putrana Manap. Mana Manap teh putrana Kusai. Kusai. Kusai teh putrana Kilab. Kilab. Kilab teh putrana Ka'ab. Kaab. Ka'ab teh putrana Murrah. Murrah. Nah, Murrah teh putrana Lu'ai. Oke. Lu'ai teh putrana Golib. Golim. Golim. Golib teh putrana Fir. Fir. Nah, Fir ieu alias Quraisy. Quraisy. Janten Bani nami suku tanapi sekesler Quraisy teh tina nenek moyang Kangjeng Nabi anu namina Fir. Fir. Nah, janten upami Abdullah Rama Abdul Muthalib Aki Mohon. Hasim Uyud Mohon. Manap teh bau. Mohon. Nah, Kusai berarti jangga wareng. Canggawareng. Nah, terus Kilab berarti Kait. udeg-udeg. Udeg-udegnya. Nah, namanya kaluhurna kait siwur. Mohon. Kait siwur gitu. Nah, salajeng nanti Fir ieu teh nulis Quraisy teh ya. Maka orang emut karena salah hiji surat dina Al-Qur'an dan juz 30 Mohon. anu unggalna kieu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liila fi Quraisyin ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Kulantaran kumargi kebiasaan adat istiadat tradisi orang-orang Quraisy Mohon. ti akina teh ya Quraisy sok lelempangan Mohon. sok rihlah sok Ngumbara. dagang Mohon. sok ngumbara lamun dina usum halodo ti Mekah ka Kaler Mohon. ka Sam Mohon. Suria atau napi Damaskus ayeuna Mohon. upami nyanak barang ka Suria atau napi Sam Mohon. da aya Mekah makan tandus nya tandus gitu tah barang ti mana ti negara sejen dicanak ta ka Suria atau napi ka Damaskus mungkin dina usum tiis usum hujan da sami kan sami sareng urang nan aya di garis Katulistiwa. Nggih pada saat musim hujan, musim tiris sawangsungna barang anu ti Suriah teh dicandak ku kabilah Quraisy ka mana? Ka Yaman. Oh, ka Yaman. Ka Yaman. Jadi Yaman teh dicandak ka Yaman terus nyanak barang-barang anu ti Suriah. Jadi barter gitu sistemnya. Iya, diputer. Maka Makkah teh mun ayeuna model Singapura. Jadi teu gaduh barang, teu gaduh produk, tapi bisa ngical gitu. Nah, li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas. Soe pal ya'budu kumargi ku Allah parantos dipasihan nikmat dina eta dagang, tina gangguan perompak, begal,
tina gangguan cuaca anu ekstrim, Mun. angin anu puting beliung atau napi Mun. pasir anu mun ngahalangan karena leuleumpangan eta kabilah, maka tos sayak tosna suku Quraisy atau bangsa Quraisy teh syukur nikmat. Nah, syukur nikmat ke Allah dalam bentuk naon? Ibadah. Falyabudu robbaha zal bait. Memang di awal-awal ayat Al-Qur'an teu nyebatkeun Allah Rob nembe kadinakeun aya kata-kata Allah gitu. Robbaha zal bait nyaeta Rob pangeran atau napi Tuhan anu memelihara seluruh alam dunia ieu termasuk urang anu ngagaduhan hazal bait. Baitnya berarti Baitullah Ka'bah. Tempat beribadah. Can jelaskeun wae, dijelaskeun teh ku ayat salajengna seperti isi mausul teh nya. Allazi sahari Allah teh sahari Rob teh kitu. Allazi kedudukanna isi mausul ngajelaskeun amahum anu masihan ketuangan. Katuangan leueteun minjui tina kalaparan. Tina lafar gitu. Sareng wa amanahum masihan keamanan, keregeregan, ketenangan, ketentreman tina kasieun khawatir, tina cemas. Tah gitu. Kumaha lamun ningali ieu mah cekap Menko teh dua di pemerintahan teh. Menko Ekuin sareng Menko Polkam. Oh, betul. Tah gitu. Nah, urang ngajengkeun ti Quraisy teh Fir teh putra saha gitu nya. Putra Malik. Malik putra saha? Putra Nadar. Nadar putra saha? Putra Huzaimah. Huzaimah putra saha? Putra Kinanah. Kinanah putra saha? Putra Nabi Ilyas alaihissalam. Jadi pangcakat lama ka Nabi Ilyas nya. Ti Nabi Ilyas putra saha Nabi Ilyas? Putra nah anu kalangkung sate acan eta aya namina sate acan Ilyas Mudrikah putra Nabi Ilyas. Nabi Ilyas putra Nizar nya Nizar putra Ma'ad putra Adnan. Nah jadi sahur Rasul mah sahih tah rugi ka Adnan mah itu ti Adnan ka ditu nya seueur kalepatan gitu. Nah, tapi lamun ku urang di titik tina parentumna atau napi indukna Adnan kirang langkung Kangjeng Nabi Muhammad teh dina F18 tina Pilia 18 tah teras lamun dipaut deui ka luhurna Adnan putra saha terus dugi ka Nabi Ismail alaihissalam. Kan Nabi Ismailnya. Nabi Ismail alaihissalam putra Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Nabi Ibrahim dipaut deui ka Azar ka Nahur ka Saru dugi ka Sam. Nah, Sam itu putra Nabi Nuh alaihissalam anu tilu teh kan. Nabi Nuh teh anu ngiring beriman, ngiring kana kapal nalika banjir teh tilu putrana teh nyaeta Sam, Ham sareng Yapet. Nah, malah istrinya ketengiring. Nya istrinya sareng putrana sareng putra nu saja Kanaan teh. Nah, kurang kacendekan dina ilmu sejarah atau napi ilmu ayeuna Sam teh semit. Kulitna teh sawo mateng. Nyaeta ras mongoloid. Sementara Ham negroid. Hideung Afrika teh. Apronya lajeng Yapet Kaukasoid. Bodas. Ya bodas gitunya. Jadi aya Kaukasoid, aya mongoloid, aya negroid. Tah, ieu mah ti Sam. Mongoloid. Kaluhurna Sam terus Lamik sampai ke Nabi Idris, Yerusalem teras sampai ke Anus doge ka Sis ke Adam. Nah, alhasil lamun Adam janten parentum indukna Kangjeng Nabi Muhammad teh ninggal dina F57. Nah, jadi Pilia atau tapi generasi nu ka 57 gitu. Ya, siap. Nah, gitu. Nah, eta sajarah Kangjeng Nabi 3 garis Rama. Nah, Sadang kumaha lamun ti ibuna oge sami.
Siti Aminah teh putra saha? Putra Wahab. Mohon. Wahab putra saha? Putra Asad. Mohon. Nah, gitu putra Asad. Kadituna sauyut teh sareng Kanjeng Nabi. Oh, sauyut posisina mah. Mungkin lamun telepat tina Kusai. Husain. Gitu nya, Kusai gitu. Mohon. Terus istina Kanjeng Nabi Muhammad teh nu pertama saha? Gitu nya. Namun Siti Gitu. Khadijah. Tah satu acan eta urang jelaskeun oge Kanjeng Nabi Muhammad teh dina yuswa 2 sasi dina jero kandungan di alam rahim teh ya. Mohon. Eta dina posisi alaqah ta dina hadis nu kaopat mah. Mohon. Alaqah sasi 2 sasi teh dikadunkeun teh ku ramana nyaeta Abdullah. Terus di Aya nyedong keterangan ramana Nabi Muhammad teh ngantunkeunana kunaon gitu kasawat atau memang iya Tedamang ya? gitu. Tah, terus diroro ku Khadijah. Mohon. Ku Khadijah. Ku Siti Aminah. Siti Aminah. Ibuna kirang langkung sampai yuswa 6 tahun. Tapi kebiasaan orang Arab sanaos diroro ku ibuna supados cerdas aya perkembangan anu sanes, pergaulan atau nabi rupina teh bagian tina pendidikan lingkungan tetap selalu di susuan kudu sanes. Mohon. Nyata anu urang terkenal teh namina teh Siti Halimah tu Sa'diyah. Nah gitu. Pupus ibuna di Abwa caket Madinah. Iswa 6 tahun di rorok ku saha? Ku akina nyata Abdul Muthalib. Abdul Muthalib duke umur 8 tahun, pupus dikantunkeun di rorok ku Abi Thalib. Nah, ku Abi Thalib ramana saha Abi Thalib teh. Jadi mamangna Raina Abdullah. Ternyata Raina Abdullah teh mamangna Nabi Muhammad teh seueur. Di samping Abu Thalib, Hamzah, oge anu terkenal nyaeta Lahab. Abu Lahab teh eta Raina Abdullah mamangna pituin Nabi Muhammad. Gitu. Maka muncul surat Al-Lahab gitu. Nah, jadi ternyata sejarah tika pungkur oge anu nentang kana ajaran nu hak teh jona tinu caket. Sanes tinu jauh. Tinu jauh kitu nya. Istrina Nabi Nuh. Istri Nabi Lut. Nah gitu, putrana. Nah, ieu mamangna gitu. Mamangna Kanjeng Nabi nyaeta Abu Lahab. Nah gitu. Sareng bibina geus seueur tadi ti putra Abu Muthalib teh gitu. Nah, salajengna urang nyaksian oge dina sejarah Kanjeng Nabi Muhammad teh parantos diberi gelar Al-Amin. Bisa dipercaya. Nah, orang-orang anu memang tiasa dipercanten gitu. Sikohna luar biasa. Jujurna luar biasa. Nah, mungkin pada saat terjadinya join atau nabi berkongsi atau nabi bermusyarakah di masalah bisnis. Dan memang rata-rata orang Quraisy tadi kan termasuk Kanjeng Nabi adalah pedagang. Ya. Nabi oke sering ngiring dagang gitu ya. Jantan pedagang kerjasama sareng konglomerat Mekah. Nyaeta nu namina Siti Khadijah. Tah, Siti Khadijah teh konglomerat Mekah anu kataji gitu nya, anu kataji dugi ka janten isina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah ieu posisina teh dina yuswa 40 pas nikah teh janda. Randa saatos nikah 2 kali. Nikah 2 kali malah gaduh putra 2. Nah, terus nikah deui terus anu katilu ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tah nalika nikah Khadijah umur 40, Nabi Muhammad umur 25. Kan 25 gitu. Janten benten 15 tahun. Janten istri pertama Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang janda yang sudah menikah 2 kali ke Nabi itu yang ketiga kalinya. Sanes parawannya. Nah, jadi kangge mematahkeun tuduhan-tuduhan orientalis. Anu Muhammad teh dituding naon? Hipersek, rupa-rupa gitu, anu tuduhan-tuduhan anu luar biasa keji gitu ya. Ti musuh-musuh Islam gitu. Naudzubillah min zalik. Nah,
ti Khadijah ieu Kangjeng Nabi Muhammad teh gaduh putra. Oh, gaduh. Nah, Qasim sehingga disebut Abu Qasim. Ibrahim, Abdullah gitu. Ke nu istrinya eta Ruqayyah, Ummu Kulsum, sareng Fatimah. Nah, Fatimah gitu. Ngan sekendarnya Allah putra-putra pamagetna sadayana dipupuskeun. Margi bilih janten kerajaan. Terus kan garis oge garis pamagetnya. Nah, sehingga orang bisa ngabahas jadi zuriyah Rasul teh sanes 3 garis pamaget, 3 garis ibu nyaeta ti putrana namina Siti Fatimah. Az-Zahra anu nikah sareng alona sepuna Abi Thalib. Jadi Hasan Husain teh bina sanes ka pamaget ka Rasulnya tapi ka Ali. Jadi Hasan bin Ali Abi Thalib, Hasan bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib, terus Husain lagi sami bin Ali. Bin Ali gitu. Karena orang Arab mah patrilineal henteu garis ka ibu. Selalu berpatokan ka garis bapak. Tah eta nurunkeun anu disebat ku Rabithah Alawiyah teh disusun nu disebat habaib teh. Nah, habaib teh kirang langkung di dunia teh aya 151 marga. Atau napi pam. Marga anu terkenal di antawisna meureun anu ku urang sok ditingali sapertos tokoh di Pekalongan ulama nyaeta Buya Yahya nya. Bin Yahya gitu ya. Ya bin Yahya terus Ali Idrus nya. Terus Ali Idrus. Terus oge Asegab, Al-Habsi. Pokokna mah al-atas. Aya urang agung 110 Habib Lutfi anu Pekalongan teh bin Yahya. Jadi aya oge nu bin Yahya gitu. Eta total sadayana 150 hiji. Kalebet nu Syihab. Syihab eta ge sami. 3 garis zuriat tetapi kutu. Eta teh Bani Fatimiyah teh ya. Acan, Fatimah tacan muncul. Oh, tacan muncul. Pan di munculna di abad-abad ka 12-13 kan. Oh, berarti eta mah tos aya langkung payun gitu. Jadi nah, seperti ketika nganamian Bani Abbasnya ti Ibnu Abbas, ti paman Nabi namanya Abbas. Nah, nalika ngadamal Bani Umayyah ti mana? Ti Muawiyah. Nah, gitu. Karena akina Muawiyah teh uyutna Muawiyah teh namina Umayyah. Gitu, Umayyah. Nah, gitu. Nah, eta sejarah Kangjeng Nabi tinggawitan Nabi ke garis rama, garis ibu, ti istrina. Nah, ternyata Siti Khadijah teh binti Huwailid. Nah, Huwailid teh sami ti Asad oge. Jadi caket ka ibuna Muhammad nya eta Aminah gitu. Nah, ngan aya peristiwa anu luar biasa anu ditembak ieu ku orientalis. Jadi nalika Siti Khadijah kenging informasi bahwa Kangjeng Nabi nalika bertahanus berdiam diri kontemplasi di Gua Hiro kan kenging wahyu pertama nyaeta ti Allah ngalakukan Jibril. Nah termasuk anu kadua teh dalam kondisi nya rupina teh meureun bahasa urang mah henteu we kaget kitu nya. Ngadeg-deg gitu. Karena anyar pinanggih kan tepang sareng Jibril gitu. Nah, nya meureun curhat diskusi sareng istri gitu. Tah bojona teh lajeng bahasana mah meureun diskusi sareng sepupuna. Anu tos sepuh namina Warokoh bin Naufal. Tah Warokoh bin Naufal teh sepupuna Siti Khadijah. Misanna gitu. Kalau rasan Warokoh bin Naufal teh ulama karesten. Tapi ulama anu hanif karena karestenna masih keneh kana hanif lurus gitu kan. Gitu. Saur Warokoh Khadijah cenah lamun kuring, lamun kaula kuat keneh mah cenah umur aya panjang bakal ngamantuan ka caroge anjeun. Karena caroge anjeun teh mungkin bakal ditundung, bakal diusir ku kaumna gitu. Jadi berdasarkan kitab-kitab anu dipahami ku Warokoh, ieu terangeun carogena saya gitu. Carogena sadereka teh bakal janten jalmi ageung gitu nya. Janten Nabi dan Rasulullah eta gitu.
hanjakal beureun hanjakal warkoh dato sepuh Mun. labitnya ngantunkeun gitu. Mun. Tah ditembakna ku orientalis teh seolah-olah Kangjeng Nabi teh diajar teh ka warkoh gitu kan. Padahal henteu gitu. Terus aya carios oge kan nah pendeta Nasrani eta atau pendeta nu sanes nu penak pas non kacarioskeun Nabi nuju bade icalan teh naon di payungan ku awan. Tah eta teh nalika Yosua 12 tahun. Oh eta 12 tahun. Nya eta dicana ku Abi Talib kasam tah memeh Damaskus ge aya namanya kota Buhaira. Mun. Nah dirinya tepang sareng pendeta ulama lah anu masih kene Hanif lurus paham kana. Da salah sama orang-orang Yahudi ge berdasarkan informasi tina Taurat sareng Injil nya terangeun gitu. Kalau aya Nabi teh. Hanya karena iri Mun. dengki hasud aliman ti klan Arab ti Ismail janten memusuhi gitu ya menolak gitu saur pendeta Buhaira teh digerawan ieu Abi Thalib ka dieu cenah eta budak teh mun tiasa mah ulah dicacana ka dieu deui bilih mungkin aya anu ngaroga hala margi ieu budak teh gaduh tanda kanabian kieu jadi Abi Thalib tos dipasihan terang tah Ku si pendeta teh. mungkin budak ieu teh bakal janten nabi. Berarti aya dua pendeta sebenarnya manu. Hanya si Tihudi mah terangna ti waroko. Mun nya pendeta oge kan maksudna mah. Oke gitu. Gitu. Tah, janten tos dieu. Nah memang aya kedekatan Islam sareng Kristen teh termasuk nalika hijrah pertama teh kan Nabi ngutus putrana Abi Thalib nyaeta Ja'far. Ja'far teh nyanak rombongan ka mana? Ka Ethiopia. Tetapi Habsi nyebrang Laut Merah ke Afrika gitu. Tah jadi itu teh di pasihan suaka atau napi diberi perlindungan tadi di Ethiopia teh Habsi teh. Addis Abeba akhirnya ibu kota teh. Nah, ketika diprovokasi oleh orang Quraisy nyaeta datang rombongan Amr bin As di pasihannya dia bawa itu adalah kieu digoreng lah. Tapi hebatna eta Raja Negus karena seorang Kristen yang taat yang hanif anjeunna cek and recheck heula tabayun heula ditaros kieu begitu dijelaskan surat Maryam ku Ja'far bin Abi Thalib ceurik kitu intina mah agama anjeun jeung kuring teh sami sakocoran lah sakocoran benten tipis gitu nah benten tipis gitu ya ibarat nyanak jarum kan jarum tina jarami cenah gitu tah artinya langsung dihormat dijamu ya, hadiah atau napi provokasi Abu Bakar ditolak gitu. Nah, jadi aya kedekatan aya caketan antawis Islam sareng Kristen. Maka saur pakar bahasa mah walantaro akan Yahudi wala Nasrani palebah anak wala Nasara mah langkung caket gitu. Beda sareng Yahudi. Beda sareng Yahudi langkung ngamusuhana bener-bener ke Islam gitu. Tah gitu. Eta rupina sejarah anu tiasa kusim kuring disampaikeun. Salajengna oge para sahabat Nabi nyaeta Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sami lamun dipaut ka luhurna mah eta masih keneh sabandoroyot. Nya Abu Bakar Siddiq ramana nyaeta Abu Kuhafah teras doge ka eta Bani Zuhroh nya Bani Zuhroh kaditu nanti lamun telepat ka Kilab Ka'ab terus Umar bin Khattab oge ti Bani Adi sami kitu nake tepang gitu nya tah anu paling caket Said Ali jelas Ali mah kan sepupunya tah Utsman bin Affan langkung caket gitu langkung caket jadi lamun dia paling caket Ali paling caket nasabna teras Utsman bin Affan cakap nasabna ditambih ku Abu Bakar me Umar gitu. Nasabna teh sabantoret keneh ka ditu gitu. Ya. Nah, Gus. Salian tadi kan istilah anu pangcocokna mah mauludnya. Jadi muludan. Jadi karena jalmina gitu. Jadi nu emot teh ka jalmina gitu kan gramatikalnya. Nah, tina maulud nyalira hal naon nu kudu dipidamel di maulud teh eta kan aya seorang kayan dia aya kegiatan nih kumargi tadi orang atau sepakat orang mah langkung
langkung memahami teh karena personal. Iya, ke personal. Berarti kan nalika maulud ngeteungna atau ningalina fokusna ka Personal. Nabi Muhammad kan. Nah, karena Nabi Muhammad itu jantan model. Mohon. Model umat Islam. Jadi sadayana kedah bercermin ngenteung karena akhlak perilaku model teh nya teh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi teladan ya. Jadi teladan gitu. Nah, seueur ayat-ayat anu berhubungan bahwa Nabi itu adalah teladan kan gitu ya. Seperti lakon kana lakum fi uswatun hasanah gitu. Teladan yang paling baik. Terus aya salesna manu kudu diguar. Nyata naon sih tugas Rasul teh gitu. Nah, tugas Kanjeng Nabi Muhammad teh naon sih gitu keur urang teh. Eta nu kedah dipidamel. Eta anu paling utamana teh. Dikuatkeun di mulut teh. Gitu di mulut dan teh nyata. Walaupun memang pada akhirnya meureun anu karasa kumurang kali mah jometna nya. Ya pastilah eta mah bagian karyaana meureun. Karyaana gitu teh. Tapi sedekah kan dari bahasa sedekah gitu. Sedekahna minimal tadi kan ngabubungah budak gitu. Nah, memang tujuan makosid atau tujuan ngayakeun mudan teh ngajelaskeun, ngainformasikeun tentang sejarahna, tentang tugasna, tentang naon anu kudu dipegang ka generasi muda. Kamu urang kali urang gitu. Eta tujuan dari tujuan tinanan ngayakeun urang. Maulud teh reinforcement gitu. Ya. Penguatan kembali gitu. Ngeunaan profil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nya harus eta gitu. Tah, naon sih tugas teh? Tugas teh aya 3 teh. Triti dumasar kana surat Al-Baqarah ayat 151. Nah, kumaha? Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kama saperti arsalna kami geus ngutus pikum kamarane rasul mingkum ti antara maraneh yatlu alaikum ayatina anu ngabacakeun ayat-ayat kami ka maraneh. Pertama nyaeta tilawah. Yatlu alaikum ayatina. Nu kadua wawuna kan bau sambungnya. Wa yuzakkikum. Jeung ngabersihkeun maraneh. Nah, nu katilu, nu kadua ti tazkiyah. Wa yuzakkikum ngabersihkeun. Nu katilu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Wa yu'allikum teh nu katilu taklim. Taklim teh hartina jeung ngaulangkeun, nah ngajarkeun alkitab ieu kitab Quran. Nah, wal hikmah katut hikmahna. Dalam kurung sunnah. Sunnah teh hukumnya atau Rasul. Hadis, benten hadis. Nah, sunnah. Terus wa yu'allimukum jadi taklim teh 2. Ayatina kitab jeung hikmah. Aya oge wa yu'allikum ma lam takunu ta'lamun. Jeung ngawulangkeun ka maraneh sanes kara anu teu acan dipikahnya ku maraneh. Pan urang tos ngaguar nya lamun teu lepat dina bab Iqra teh ayat pertama. Kumargi Iqra teh fi'il amar, tapi objekna umum teu khos, maka anu dibaca teh naon? Nu dibaca teh ayat-ayat anu tersurat. Oge ayat-ayat anu tersirat. Ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah. Wa yu'allimukum, nah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun teh jeung ngajarkeun Kangjeng Nabi teh ka urang sanes kada anu teu acan dipikir maneh. Jadi ayat-ayat di luar anu tadi, di luar anu kitab jeung hikmah. Bisa jadi eta nu sebat ayat-ayat sayen. Ayat-ayat kauniyah. Nu kahiji teh tilawah. Nah, T pertama tilawah, taklim. Nu kadua taklim, berarti belajar. Diajar. Nu kadua tazkiyah. Tazkiyah naon? Tazkiyah teh ngabersihkeun diri urang. Ngabersihkeun diri urang. Tina kamaksiatan, tina kajahatan, tina kamusyrikan. Kunaon ngabersihkeunana? Nah, kunaon ngabersihkeunana? Lamun ku syariat, ngabersihkeunana teh wudu,
kumandi ku adusnya. ku adus. Mohon. Tapi lamun Hakikat. tos hakikat Mohon. nyata ku kolbu, Mohon. ku zikir kolbu, Mohon. ku zikir kolbu hartina teh Mohon. syariat mah ku cai, Mohon. aya eta mah ku istighfar hakikatna. Mohon. Ku istighfar sareng ku tobat. Mohon. Mohon. Nah, berarti lempeng hate, bersih hate. Mohon. Bersih manah gitu. Janten tasgih teh gitu. Dugi ka umat-umat anu kures sareng umat-umat di dunia anu tadina barodo jahiliyah, Mohon. anu wangkelang ka Allah, Mohon. anu ngamusyrikeun ka Allah, tah dibersihkeun tah ku kanjeng Nabi teh. Nyata ku ihsan, Mohon. ku ihsan, ku tasawuf, ku zikir gitu nya, Mohon. dibersihkeun di lelempeng di bebenah hatena, qalbuna janten lempeng hanif ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Nu katilu nyata taklim. Taklim ayat kauliyah mah anu Quran teh 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, Mohon. ditambah 1.070.000 huruf. Mohon. Nah, eta Quran anu tersurat, ditambah ku as-sunnah kan. Sunnah teh aya sunnah. Ari seueur kitu mah kadah sepanjang tahun meureun maulud. Nah, pada akhirnya lah orang bicara tadi anu abi pernah ngabahas dina bab hadis arba'in nomor 2. Mohon. Jadi aya rukun Islam teh aya rukun Islamna, aya rukun Islam syariat, Mohon. aya rukun Islam hakikat, Mohon. lahir jeung batin. Mohon. Syahadat, Mohon. lahir ongkoh, batin ongkoh tiap Salat. menit, tiap detik. Tiap detik. Salat oge kami Mohon. nya tiap detik, Mohon. tiap menit, Mohon. tiap waktu. Zakat oge sami, Mohon. saum oge sami, Mohon. haji ge sami kan gitu. Jadi kumaha naon? Kumaha lawan urang, Mohon. sparring partner urang teh adu mubin teh ngagodana nyaeta iblis sareng timna. Mohon. Tim manajemen teh ngagodana teh 24 jam. Oke. Oke Gus, tadi udah tos jelas ngenaan misalkan nu kahiji tapi non tahji. Teh nu hiji Terus jelas nu kahiji mah nya tilawah. Tilawah teh kan Macakeun. bacakeun. Dugi urang apal Al-Qur'an Mohon. gitu. Nah, nu kadua teh kan tadi kan takjiahnya ngabersihan. Bersihkeun. Nah, salianti eta dina maulud teh sok aya ngabersihan-bersihan alat geuning. Oh, alatnya. Kumaha tah ka Ki Agus? Sepertos upacara nyangku Mun yang di Camis. Jamis. Di Pandalunya. Seueur lah di urang-urang Seueur ge gitu. ngarumbah keris, ngarumbah pusaka gitu tah. Tah gitu. Di bulan mulut di eta tah kumaha tah ka Ki Agus? Tah kan memposisikan benda eta anu paling penting. Mohon. Jadi benda eta boh eta keris, boh eta kujang, Mohon. boh naon wae gitu. Eta teh posisinya adalah posisi makhluk. Mohon. Kan gitunya. Mohon. Posisi makhluk, sami seorang orang mobil oke pan kudu dikumbahan. Mohon. Ya gitu. Iya. Motor kudu dikumbah gitu. Mohon. Bumi dicet gitu tah. Satos kitu janten hartosna bahasa Sunda mah urang teh sanes migusti nya. Mohon. Nah, tapi mumusti teh memelihara ngarawat. Memelihara ngarawat Nah, ya. gitu. Eta Supaya konsepna. tekarahan. Tekaratan, korosit pan nya. Mohon. Teu korosit kitu nya. Tekaratan teu ieu. Malah di pasianan sesenggitan gitu. Sami sareng mobil ieu kurang disabunan. Mohon. Di pasian naon? Parfum lah. Parfum gitu nya teh. Dipoles Tah gitu ya. dipoles gitu. Mohon. Nah, eta anu kadang-kadang dituding. Mohon. Nah, dituding ku pihak anu teu ngartos. Mohon. Eta musyrik gitu. Mohon. Padahal masalahna mah sanes kitu. Tadi teh ya gitu. Sanes mi Gusti Sanes. tapi mu Pusti. Karena eta barang-barang peninggalan karuhun urang. Mohon, Anu ya merupakan tina produk budaya. Mohon aya nilai sejarah Aya dan nilai dirinya. sejarah gitu. Aya produk teknologi tempa, ukir jeung Ukir gitu. sajabana kan. Jadi memang ayeuna berarti kieu kana barang-barang oge urang ngabersihan mohon. atuh kanu boga barang we kana hate dibersihan. Tah ngabersihan hate piraku arek ngan ukur setahun sekali Mohon. atau napi ngan ukur 5 waktu sekali salat. Mohon. Berarti kudu tiap detik ngabersihan hate teh gitu. Janten zikir hate, zikir hobi itu lebih utama. Tinimbang zikir lisan. Dari keris mah kumpah-kumpah poek ipis Ipis gitu. Jadi lempeng hate teh, bersih hate teh
luar biasa gitu. Mohon. Nah, luar biasa gitu. Ya. Nah, eta kadinya gitu. Nah, taklim Mohon. nyata yang ngajarkeun. Ngajarkeun. Terus urang ieu warisan ti Rasul, urang sebagai pewaris nabi Mohon. nya. Pan beureun Quran teh lain jang nabi, Mohon. jang urang gitu. Jadi ketika maca ieu teh ayat jeung urang teh. Kudu ditilawahkeun ku urang urang. dipake ngabersihkeun. Terus diajarkeun. Diajarkeun taklim teh. Nu mata teh. kalau urang anu terus apal mah ayat-ayat Allah teh turun ke urang tiap dinten, Mohon. tiap detik, tiap menit. Ngan urang kadang-kadang kumari ku kasibukan, Mohon. dina kahirupan urang teu apal gitu. Teu ngeuh. Teu Padahal ngeuh, ayat padahal Allah teh turun gitu. Kertekna padahal patali jeung ayat anu. Ayat tadi gitu. Mohon. Jadi itu berarti ayat teh entos selesai gitu. Itu ayat anu tadi terus dikumpulkan dina mushaf teh turun ka urang gitu. Nah, ieu pemahaman anu kedah lebih jero teh. Jadi ti ngawitan abdi ngabahas hadis arba'in oge abdi selalu menggandeng dua sisi. Lahiriah, batiniah. Syariat, hakikat. Syariat, tarekat, hakikat keur ngudag makrifat ka Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ya. Kak Agus, patali sareng maulud masih kena aya nu baris dibahas nanti urang tos dugi ka 40 menit ieu teh. Ya, Aya kene seueur atau henteu urang pikeun anu anti, mohon. ya, anti maulid. Mohon. Urang teh kan urang perkuat persatuan umat Islam teh supados katingali sae perilaku orang kedah diperbaiki sehingga Islam teh bener-bener kataji ya, menjadi kataji pangirut ke orang sanes gitu. Jadi upami aya orang Islam nu pindah agama orang kayak introspeksi diri ikunan make pindah gitunya gitu walaupun itu hak pribadi masing-masing gitu tapi minimal mungkin di umat Islam dengan parasya wae ngan gelut masalah bid'ah wae gitunya ayeuna mah kieu we atuh langit wae gitunya batur mah geus berbicara tentang 4G aya 5 nya malah upami telepat mah malah malah kosong kredit nu nganggo Baitul Malna keren di Nasrani gitunya mal nyebatkeun jenisna tetapi di sakaterang sim kuring model di Kalimantan di Sulawesi Baitul Malna Nasrani saya tak berkembang bagus 10% perpuluhan Baitul Malna itu maksudnya sistemnya gagal bayarna ge kecil gitunya. Mohon saya tah. Artinya kan diurangi gaduh artinya orang kedah rugi kerah majeng pemikiran teh nya. Ulah ngagugulung mah bid'ah gitu. Karena kan debatable gitu ya, debatable gitu. Seperti abis ngabahas bid'ah nu pertama malah Quran dikumpulkeun dimusafkeun kan. Kita gagasan Umar bin Khattab eta kan. Bid'ahnya. Bid'ah gitu ya. Anu Abu Bakar ge tuan-tuan awalna mah didesak wae ku Umar janten disetujui tapi teh kahontar zaman Utsman bin Affan kan eta nu nyatetkeun Muawiyah deui sanes salah satuna sekretaris sampai Muawiyah kan seueur gitu. Jadi kunaon umat Islam anu tayina memang satu tim nya bagian dari ujian di Allah godaan iblis teh paras ya gitu nya kan khalifah teh nu normal pupusna kan Abu Bakar Umar ditelasan di masjid lagi di sholat Utsman ditelasan baca Quran di masjid deh ahli sampai di telasan gitu di paehan gitunya itu eta kan sanes ku Yahudi sanes ku Nasrani gitu tah oleh kitu tah pikeun anu anti maulid anti rajaban cekap keur anjeun keur kelompok anjeun gitu tapi ulah dogeka ngahina atau napi ngahantem anu ngayakeun muludan sareng rajaban. Nah, pikir anu sok ngayakeun kedah tambah rasional gitu. Yen pangeling-eling ieu teh intina mah makosidna naon? Makosidna tujuanna nyaeta mata holang teh pikeun ngainformasikeun, ngabewarakeun tentang sejarah nabi, tentang tugas nabi, tentang sirah nabawiyah ka generasi muda, generasi penerus. Ulah kaduki generasi teh hilap karena purwadaksina gitu. Purwadaksina ieu tah gitu. Nah, janten upami misalkan anu asok ngayakeun naon? Marhabaan. Eta sae? Eta puja-puji ka Rasul gitu. Tapi pahami eta kalimat teh mujina siga kumaha hartosna kumaha asraqal badru alaina pahtapat min eta kada apa tanah maksudna eta
Kalimat per kalimat teh. Jadi ulah apa cangkem. Jadi ngalagu tapi nyanyi abdi eta mah teu biasa bahasa Arab teh kumaha tah. Kedah gitu. Kedah lamun anu sok biasa marhaban. Cenah ku Sunda mangga. Oh gitu. Kan gitunya. Oh. Kan eta mah muji gitu. Mohon. Muji. Tapi cek nabi teh cenah maneh teh kana rajin muji-muji wae aing. Mohon. Aing teh dipuji-puji wae. Tapi ningali teh Kelakuan teh geuningan ukur muji wungkul. eta mah gombal. Tah kan gitu. Tah eta urang suruh ka dinya. Tanya. Janten dengan ayana urang ngayakeun muludan teh tambah rasional gitu. Mohon. Oh, berarti tugas urang teh 3. Tilawah, kudu maca Quran. Maca teh meureun ke pemahaman teh nya maos maca, nya paham gitu. Nya paham, tah tinggal diamalkeun gitu meureun, dibumikeun gitu. Terus tazkiyahnya orang kudu bersih, kudu suci. Ieu mah kan tasawuf dianggap haram. Kan gitu. Supi dianggap haram. Berarti teu suci di pikiranna gitu. tuh. Justru kan kumaha carana teh bagian tina ihsan, kumaha carana urang teh bisa bersih gitu. Dari Allah mah kan suci. Maha suci. Berarti urangnya kudu suci gitu. Nah, ilmu mekanisme metode urang nyucikeun diri teh nyaeta ku tasawuf teh ya. Kan gitu ku tasawuf. Tasawuf itu haram, untuk memundurkan umat, justru tasawuf itu memintarkan, memajukan umat gitu. Kan iman, Islam, ihsan. Ihsan tasawuf. Terus taklim ge. Tah, tina taklim teh kudu aya tadbir. Oke, jadi selain urang menginformasikeun ke masyarakat ayat ieu teh kada aya tadbir engineering, society engineering dina teknik misalkan robotika, engineering society. Tadi engineering dina baitul mal. Jadi kumaha carana urang mentadbir tina taklim teh ilmu pengetahuan tentang baitul mal, tentang lembaga keuangan ya. Teknologi saja bana Aya digital, jadi canggih gitunya dengan sesuai dengan zamannya. Jadi Islam teh majeng gitu. Ieu mah parasea we dipecah ku mazhab, dipecah ku tarekat, dipecah ku ormas, perbedaan ormas, firqah, tafaruk, dipecah oke ku partai. Jadi begitu jerona lu ke umat Islam. Abdi mau komen jatah menterinya. Ya. Jadi dipecah nanti ku berbagai sisi gitu. Uyuhan teh, uyuhan kan, uyuhan gitu, orang masih kena bisa. Nah hiji, ya. Alhamdulillah eta gitu. Alhamdulillah. Harus binamatna eta gitu. Di Indonesia sok sanaos seueur tah mazhab, tarekat terus segala macam gitu nya. Masih kena bisa ngahiji, bisa bertahan di kebinekaan. Gurat badagna, mainstreamna, matang holangna, substansi tina ieu kajian dinten ieu teh hayu urang sasarengan urang memperkuat ukhuwah Islamiyahnya. Persaudaraan umat Islam ulah dugi ka bengkah atanapi pecah ku perbedaan mazhab, ku perbedaan tarekat, ku perbedaan partai, ku perbedaan ormas nya. Kenap deui tah 2024. Urang ngahiji sab ieu lam urang tafarruq urang dibendu. Ya ku Gusti Allah sareng ku Rasulna. Cek Rasul teh cenah rajin cenah ngayakeun muludan teh. Tapi ngan para sewa cenah gitu. Kayak nu ngajawab, saya mah tara muludan entak saya sok para sewa ya. Lebih parah deh ya. Lebih parah gitu. Oke. Jadi akur jeung batur sa kasur, akur jeung batur sa sumur, sadapur, sasumur, salembur, sagubernurnya, sanagara lah. Sanagara, oke. Ya, dulur-dulur Atikan Merdeka, urang parantos lumayan sekian dina segmen ieu tadi tos seur ngabahas perkawis maulud nu langkung cocok mah maulud kusabab alasan-alasan tadi leuwih kana urang mikawano ngengetkeun deui reinforcement ngeunaan atau ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajeunina ku minimal aya 3 hal nya eta tadi tilawah, tazkiyah sareng taklim. 3T gitu benernya. Bilih dulu Atikan Merdeka bingung naon si mata holang teh kandung lembaga lamun dina sisikian lamun dina paren sok leupas gitu nya tah eta nu bakal jadi teh
eta teh mata holang kandung lembaga nupang non vitamin mah di didinya sebenarnya dina beas teh lamun di heler mah pala leungit lamun ditutup mah aya tah eta mata holang teh di didinya inti atau kandung lembaga sigana sakitu aya meureunnya Ki Agus hatur nuhun anu kapihatur urang cekapkeun wae dugi ka dieu saya nanti Gusti Allah leres nanti Gusti Allah lepatna kalaipan simkuring salaku pribadi. Hapunten nu kasuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Si ibu itu tadi, anggo naon sih? Acara. Hah?